sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia gaduh sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mampu zeleh aing zeleh aing izin jadi teu kiuci cenah boga ka izin eleh mah pagon izin aing geus sarua bae embung izin ka Allah nu kos kitu diurus-urus didebat-debat teu kudu geus atokeun ngesot aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku hari setruk ngan cai ka kula cenah budu cenah ieu cenah gara menta cai ka kiuci cenah menta gara-gara boga salah ka kiuci salah naon tuh jeung aing cenah kula ngahalalkeun kredit teu urusan jeung Allah jeung aing cia tuh gitu mah yang dikapak sia ngatak henteu naon henteu urusan jeung Allah ayo teh geus gahampura ti baheula lagi geus gahampura memeh lahir aing geus gahampura Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad usaha maju nyana bisnis maju berbagai kaulinan keherean dunia maju maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia makin maju makin teu percaya ka Al-Qur'an makin maju makin ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim makin merasakan mayapak dunia muyah mayeh bok di joro bok di pintu halayak di tengah maka jalan-jalan oh nyana ka Al-Qur'an kumaha tah lamun geus pokos kitu maju mobil aya di aing kendaraan aya di aing usaha aya di aing jabatan aya di aing ieu istana aya di aing awewe hayang nu kumaha ge aya di aing mana mungkin inget ke Al-Qur'an pikiran anak jauh karena percaya ke Al-Quran ngabohongkeun ke Al-Quran nyana teh mantep 100% teu percaya sama sekali sah Yahudi teu percaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani teu percaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu Buddha Konghucu kumaha tah bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun saetik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya teu nyahoeun horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti horeng geus dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh yaisula ya'lamun nyana teu nyahoeun dibombroy ku dunia horeng eusina mah cilaka siksa boh dunia boh akhirat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun teu nyahoeun nyana kabir urang Amerika datang ke Indonesia usaha nyanajeun pabrik urang Vietnam urang dan Jepang datang ke urang nyanajeun pabrik urang Korea datang ke urang nyeun pabrik di urang teh usaha urang Cina datang ke urang teh dijadikeun lapangan kerja emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna kesejahteraan rakyatna ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe datangnya na ka urang tuh nyeun pabrik egle wara weh nyeun deui ku ari cingluh bahasa gondrong cingluh baheula pabrik engsel terus kabelah dieuna nyeun pabrik deui kitu Pakpung Oil PPO Pakpung Oil teh terus kabelah dieuna pabrik-pabrik wah malaya Cina kuari Korea Amerika ge termasuk kumaha maju nyana mah sebab dimodalan ku negara datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya teh perjanjian jeung negara
langsung nyin pabrik meuli tanah nyin pabrik buka lapangan kerja nya nama untung kajian kuku maga dimodalan kurang diamankan kurang dimajukan kurang nya nama ngan sakadar jadi hulu doang mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh iya sugan iya mah pabrik mah Haji Makmun sugan cenah ieu mah Haji Arifin kabeh ieu nu si Tegwan ieu anu si kitu siang-siang melingseng anu si nu kabeh Cina kabeh tanah ge tanah Cilongok nu Cina kabeh Keptos nu Cina kabeh ka eta kabeh nu Cina kabeh kuari geus teu Cina dibere babari Cina mah lantaran ieu negara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasanya maju kuari manusok gesian hotel di Jakarta teh orang kafir anu meuli mewah teh orang kafir restoran mewah anu dalalaharna orang kafir baju-baju nu mahal nu meulina teh orang kafir sepatu nu mahal nu meulina orang kafir hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya orang kafir malulu kafir di bongboy lantaran nyana teh percaya ka Al-Qur'anul Karim mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan ge geus garieungeun nya mah huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae namun di Jakarta suara azan geus teu meunang satu ketika orang Amerika bebeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar hampir-hampir pemerintah kapancing hampir-hampir di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kepancing hampir temenang ku nurut-nurut ka kafir begitu konsul jeung kiai di Jakarta jangan sembarangan kok suara adzan sampai nggak boleh keluar emang kenapa ini katanya banyak banget luar negeri jangan supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah atuh kalau nggak ngedenger mah gampang cocokin aja pakai timah ininya berapa orang sih orang kafir kakara digetak gitu pemerintah kakara bila perusiana dicocokkan ku aing untung tak kiai Jakarta malah bejakeun kula ngaranna gagah hampir eta bos gitu coba lamun terus dicekel ku kafir ayo gerak ya Allah gubernur da kafir kahandap da kafir engke kujana dirobah lalaunan acak-acakan ujian nah secara dunia ya maju padahal sanastadrijuhum kes eker disungkul ku Gusti Allah diisi beraj ditarik lalaunan ke arah cilaka maksudnya ke arah cilaka teh dek dikanarakakeun supaya mantepnya nanti percaya anak Al-Quran teu percaya anak Al-Quran nya bohong keudang nu kalari 70% kuari supaya 100% terlena nyana dengan dunia sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun nyana teu jahueun keur disungkun ku Gusti Allah mobil pang mewahna imah pang mewahna pakaian pang mewahna awewe pang mewahna pabrik pang majuna horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam sing ade urang ge sarua bae lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra dina kitab Bukhari caritakeun lamahum ilailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra eta teh eleh haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana akhirnya kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar harta bendana gonimahna loba diboyong ka Madinah harta bendana segala rupaya dimimiti alat-alat perangan nu canggih saat eta kendaraan saat eta panghebatna uang dirham urang dinar loba luar biasa perhiasan-perhiasan berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana Sayyidina Umar mah ngadoa teh Gusti
kuari segala rupa aya ya, alat perang segala rupa aya, kendaraan segala rupa aya mewah, segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya, hayang dahar teh hese hayang nginum teh hese. Gusti besi jadi sungkunan ngadoa Sidina Umar mah ngadoana Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni samituka taqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaulah ngalindung ka Gusti anakuna mustadrajan tina yen nabi teh disungkun ku Gusti besi teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ku ayana sakitu Gusti bere hate abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sidina Umar tuh jadi hati ada sakitu lobana bagikeun gonimah teu hayang saeutik-eutik acan aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranna aman di akhirat bakal langsung ka surga di mana-mana aya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj lamun tas gariung aju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya nama cerik atawa 5 juta Gusti besi dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mantes pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kos eta bae ternyata gak pernah cerik. Ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aju dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok. Tuh udah kuwadi aduh Masya Allah karim udah wajib cerikan teh saeutik Sidina Umar mah cerita besi asup ka imah dunia teh ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidrak. Ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can beak golosor deui apel alhamdulillah Masya Allah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haju maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah. Iya mawa sarjan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga celaka kudu kumaha tuh Sidina Umar ya Allah ya Rabbi ku abdi geus dibikenan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman dia besi dijadikan istidraj bae Gusti ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikan istidraj bere abdi ulah resep kada dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya tamu urusan Gusti. Masyaallah Gusti kamari marada loba kok ayeuna saeutik Gusti sia mau goreng tungtungna cak Allah teh ya atuh garada resep teh atawa ulah tuh andak lamun urang ngariung aja tadi bare berkat alhamdulillah masyaallah nuhun Gusti berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi boro-boro dibawa ke imah abdi sangkilang minum ge garokon teh Gusti ieu beuneuran abdi bener-bener dijaga ku Gusti 3 kali baik ieu abdi ka rumah sakit Gusti tolol budak ngadoana kos gitu piisineun tuh urang walaupun bag loba berkat alhamdulillah ba istidraj rasakeun ge dahar sanggeus sadahar kemudian minum terus orang sare bisa tahajud gitu lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres udah mah teu pernah kitu Pak alhamdulillah bu putih ada berkat subuh ge kaliwat bu mantap jasa tambah berkat tolong seuri deui goblok jasa maksudnya aya jelemana kuari ge ya Allah mah jauh ti si eta lah kuduna makan merenung ketika dek di dahar urang di dahar Gusti isi istidraj lain masakan nama bagus jeung eunah bisa moal ya abdi hudang Gusti Masya Allah andai kata ieu makanan haji bisa hudang berarti bagus Gusti andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teu apa
tapi mamalana kan ke abdi lamun tema ieu duit dan dipake meulina teu beres masakna teu beres atuh pan dibikeun ka abdi sarua jeung diracun abdi Gusti ya Allah ya Rabbi nu ngomong ka situ Allah macan ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge encan nya mah wae geus beres dahar itu beak kan bungkus deui nu eta wae ku padu bang nu batur ge kunyana cek aya ge eta mah bagian abdi lah sia mah kudu pohara masyaallah eta mah ngaranna kiai berkat iya walladzina kazzabu ari jelema nu ngabohongkeun khususna lima kaum seluruh para kufar eta teh horenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saeutik istisad naik ka luhur sapalkah satahap blok aya di luhur aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah dek ka handap istidraj teh ditarik saeutik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun istidraj masyaallah urang lamun ngaji ngaji bahasa Arab heste al istidraj huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi maksudna pindah istidraj teh saeutik satahap lamun dina tangga mah sanaon tangaranna sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece ai di urang mana anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi urang di urang naon sana saundak mah iku mah wong Jawa saundak gitu ih mengkonon sih nama ge iya iki mah bahasa kita apa iku tuh bodoh saranti itu jauh lah ngomong ngisin awak bahas ya mah eta teh aya nu ti handap ka luhur aya nu ti luhur ka handap istidraj ngaranna maksudna ditarik saeutik lalaunan aya jelema ku hari ngaji lalaunan saminggu sekali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidraj ditarik setik ibadah sarua ibadah ge sarua bae anu tatadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan karesep dunia mimiti tatadina mah sok resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadi nama setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun teh hayang setik kabelah dia terus anak berusaha ular resep saya mau bisa sekaligus mungkin bali 5-10 tahun karakter baik biasa baik menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah ja horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha teh usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu ku ari ge saya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah daek tak jadilah sholihin istidraj naiklah tak jadilah wali Masya Allah nanti sekaligus salaunan istidraj aya deui eta mah walladzina kazzabu ya majalma anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan nu mantak dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantak dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannyana geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede manehana rada gede
alhamdulillah kemana-mana loba ngundangnya lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambel ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat-kandidat ku ketua-ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya na dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nya ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye naik ka panggung langsung dulur ndek nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun bae kula ye ieu ke melalui pertimbangan Al-Qur'an qaqab Al-Qur'anul Karim ieu nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pake nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk ndek nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teu nyaho nu kamari di kiai-kiai kuari rada bau kiai-kiai si kitu kamari mah boh hebatnya saya kiai di situ aya para kiai boh kiai eta hebat kuari mah kiai-kiai si kitu beda tuh 2 kali kiai-kiai gitu dah kiai gitu tuh kuda-kuda bagus 2 kali kuda-kuda bagus handle tabakos gitu mah tapi kiai bagus bahaya ya mah tah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ngagesle kuari kiai anu asup ka partai kiai asup anu ka Golkar terutama deulekeun di Kabupaten Pandeglang saksian di Kabupaten Serang Ambalaya di Kabupaten Tangerang sepengalaman kaula kula di Bandung di Garut di Tasikmalaya eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil nu dibere motor nu dikamekakeun kemudian nu dibangun majelis salimna jeung pondok pasantrenna eta teh keur dibongbroy di sidrat ku Gusti Allah horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik-setik dibetot mun tadi mah ti handap ka luhur jadi solihin ti handap ka luhur jadi wali ku ari bati luhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai ngagejret blek ka handap nu ngaji tutup tinggal bae nya suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain kitu pagaweannya na diistidrat ku Gusti Allah santri baralik plak tinggal moh kuari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalab diatun lamanawiyatun watut tanawau samayatu kuari mah lain deui oh kotok negeri wae ini ganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh diistidrat ieu ayatna ieu bacakeun di hareupeun kiai mui bacakeun di hareupeun kiai Golkar bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai yo walladzina kazzabu bi ayatina jelema-jelema kiai-kiai anu ngabohongkeun kana ayat ai ngabohongkeun sakaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat sanastadrijuhum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai-kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian deuk kumaha tuh tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pangajian henteu mana tuh hayang kiai bae tetep dipertahankeun ku aing wae pan ai kiai mah meureun boga pangajian kiai boga santri eta kiai aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis salim lagi ngeseueuh haju nyanana magahan ngaji geges henteu haju manehna tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidratkan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksud aku mah abeh merenung nyana aing ieu datang ka kiai kuari ge encan ngarasa salah bahwa nyana asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta
ku tolong lagi aja kau. Tidak muka hatena tidak. Pan aya anu sadar mah masyaallah nya padahal mah ilmu Fathul Muin aya di aing, tafsir aya di aing. Tapi boro-boro batur aing ge teu make. Berarti aing ieu meureunanan ka hijab ku Gusti Allah. Dihijab ieu ku nafsu aing kamari meureun aing ka partai. Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti. Tah mah tolong tah ka situ. Sanastadriju. Teu daekeun. Malah ku ari mah geus dagang kiai nage. Boga warung. Tapi tetep bae lo mau ditanya, "Mah haji ke mana?" Goblok mah haji kiai. Tolol sih meureun nyaho beunang. Marah kene mah marah. Eta sanastadrijum tah. Tegas jasa ieu ayat tegas jasa, tegas jasa. Sanastadrijum min haitsu la ya'lamu, masyaallah. Diistidraj Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santrin aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake haji mun aya riung-riunganna tuku batur teh ya gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teh diijabah lantaran ngarasa capek karena Allah ieu tapi sengit lalaunan ngageser nyana jadi muitak mui sibuk mobil jadi boga padahal istidraj imah jadi bagus padahal istidraj ku ari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidraj ditarik dikahandapkeun set jante min haitsu la ya'lamun emang teu nyahoan ieu dengan cara teu nyahoan nyana ge teu nyahoan tinggal introspeksi urang aing sih ceritakeun apa diturunkeun ya masya Allah kari bisa etik jelema teh nu sekarang itu tapi lamun haju inget lah oh lain jalan aing ya oh lain jalan aing lempengkeun deui boga kalakina oh cenah alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidraj kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa kuari mah barang asup ka Golkar mah jadi mobil istidraj merekan dihandap mobil istidraj siapa aing ngahina baca kiai ayat walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum eta mah jang kafir aing mah lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalahgunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jang neangan ridho Allah ku ai pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat ieu ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beres guys aduh ai mah lain istidraj ieu anu belah dieu mah raja istidraj rajana aja setan geus jadi raja pandana kudu istidraj ge raja parah urang lamun digulak-gilak saayat bae ya karim masyaallah horenganan Masya Allah istidraj tuh Islam aya orang jadi kiai ketika aya dunia suka imah orang tah iya dunia mun duit teh mun makanan teh mah tenden urang na diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidraj apa lain istidraj teh naekeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan teh apa ieu duit teh ti mana usahana naon nyana renungkeun ku urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun kadaya ku ceulis sia aing bajar bebeneran nya sia kagetnya aing bebeneran sebenarnya mah hayu babarengan ke Allah ulah make jeung hayang duit pamarentah ulah cenah lah ki uci mah teu nyahoan cenah dalil leg ku sia dalil leg ku sia dalil leg kena jadi orang koros ya mal beres
Mantep kula mah eta aya gambar dijualan kula mah di Banten aya gambar kula mah isin cerik kula terus ka ditu ka mana ka Pulau Cangkir kamari aya gambar kula dijualan aduh cek kula teh maksudna aing dibere henteu ku sia ya Allah deres pun bagi dua mah kitu tah yang itu tah aya jelema tamu ti Jawa Timur ti Ampel ka kula aju mawa poe eta kos-kos almenak kula ditanya nyana bebeja teh si Ampel itu apa ini gambar kiai siapa kiai coba lihat sini dia jaheuh mah gambar ai belinya di mana saya beli di Ampel Masya Allah beli di Ampel sih jauh amat atuh ieu ai ieu berapa duit segitu tuh bilangin sono bagi dua gitu di Banten kula ke Banten ya gambar kula mas isin ulah isin bung kemudian atuh di Pulau Cangkir Ambalaya kula isin ja anu bebeja kelas di Cirebon meuli gambar kula eta kan nu kanyahoan bae nu teu nyaho mah beun loba jasa beureun jutaan puluhan juta nyana boga kauntungan aing tilok dibere hayangan embung dijualan kebeneran aya pondok pesantren meureun waktu kula nikahkeun aja dipoto jeung eta kiai kemudian kunyana dicitak jadilah almenak ngan eta almenak aju aya nu mawa ka kula aju ku kula dibejakeun ka nyana ulah aing materi do teh hayang ulah almenak nu aya gambar aing ulah jadi cenah kiai ieu kan untuk pondok pesantren teu aing mah teu hayang nyumbang ka pondok pesantren kos kitu teu hayang geus beres cenah atuh moal maju kajen teu maju ge aya aingan mah embung aing mah embung engkena kusia beres tanggal ju disoekeun ieu kusia pake bungkus tarasi beuh budak ulah cak pamajikan sedihun meureun pamajikan cak nu bogoheun ka kula coba emang lu boga tuh loba aduh ini kekasihku cekiana tah embung mantap ge nah beusi aya gambar andai kata aya kulaan di dinya teh jeung Rano Karno atawa jeung WH atawa jeung saha bae kemudian ditempelkeun teu ridho dunia akhirat kula teu ridho embung kula mah dibere embung teh heran ini lillahi ta'ala embung lamun kula hayang mah tuh kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ye tempelkeun dirinya ketua seluruh organisasi sadunia beres tempelkeun dirinya di handapna aya deui Haji Pendi inilah wakil juri beres kalau mah eta masuk dipoto ge keur mah hayang keur mah hayang dibere embung kuari dibere embung anu moto lo bajasa keur mah emang hayang keur mah kuari mah embung dibere embung tah ku Allah teh dibere embung lamun lain kitu mah jeung ahli Allah ngarendeng jeung Habib Lutfi dipoto kajeun ieu mah jang sakadar dedeuleun oh iya Habib lain deuleu kula na Habib aing nama teh kudu deuleu dipoto aing mah deuleu ieu aing ye gitu teh jeung saya Aziz dipoto jeung saya Fadil dipoto jeung kiai kajeun teh mah sakadar kenang-kenangan doang bahwa ieu jang syahid ke di akhirat mun Habib Lutfi mah atunya nama turunan Kangjeng Nabi ye Syekh Aziz ge Habib kan eta turunan Kangjeng Nabi ye kayaknya neuleuh wah ini yang pernah dipoto sama saya nih nah enggak Haji Pendenya ini saya juga dipoto enggak itu mah kepoto enggak maksud saya katanya lain itu mah cuman blitnya aja ke situ ntar sebenarnya guys seru nah iya sih aya almenak aja aya gambar gua embung maksudnya embung bae dibere embung ulah keur ieu punya orang waktu kula ka santri itu aya almenak loba dicegah ulah bejakeun ulah alhamdulillah engke bisi timbul deui bab guari loba ye aya pondok pesantren modern
pernah jeung kula naon kitu ngaranna nikahkeun dipoto kula geus jadi tah geus jadi ngan tinggal nyebarkeun doang untung katahan ulah teu ridho kula embung iya dibere embung atuh kumaha tuh cenah gimana kalau bagi dua tahu tah kalau bagi dua tahu dah kalau begitu mah atuh henteu sabira duit albenak sabaraha duit sih aing mah sakali ngadoa bru ye albenak mah kudu dijualan angel boga duit teh ya ane ngadoa ka Gusti Allah ya Allah minta 1 miliar brang 1 miliar beres geus heotan deui atuh kan embung aing ngadoa duit naonan atuh teh hayang lamun teh mah hayang bisa insyaallah sabira kos kitu atuh lah atuh dah asal dipenta bae Allah kan bebarengan jeung urang bahagia nyaho ka Allah teh Allah ya khalaqas samawati wal urang senang lantaran Allah teh maha qahar maha jabbar maha gopur maha rahman maha somad maha somad maha rohim tah eta pangeran anu sugih nu gagah teh bareng jeung urang jih urang diuk bareng jeung urang didieukeun ku Allah urang leumpang bareng jeung urang bareng jeung Allah gerak urang nangerkeun Allah cicing urang atuh berarti Allah cicing innallaha ma'ana penta teu kudu gandeng-gandeng ja Allah anu ngahirupan urang nu ngarasapaskeun ka luhur kahandap urang tinggal ngadoa we ya Allah butuh duit 1 miliar mal kebal cak Allah cokot tuh di ditu tuh embung kudu nyokot mah kudu ragag bae dek saya ditimpah eta mah gagaran duit onam bel kumaha lamun minta mobil aja mobil ragag orang beg tah sia minta mobil ku yang dibere modar sia keur carita nu bodoh mah kos kitu atuh lain kitu ngadoa teh diijabah jeung henteu karasa apa henteu tuh eta pertanyaan ahli marifat kiai urang lamun minta hampura ka Allah eta dihampura jeung henteu karasa tah henteu karasa kumaha sih bisa karasana eta panjang dongengna kiai lamun urang ngadoa diijabah jeung teu diijabahna karasa ja urang hadiah ge hadiah ka ahli Allah set antara hadir jeung teu hadir atuh karasa kumaha cenah kieu mun hayang ngarasakeun tanyakeun Haji Pendi nyana ge osok ge aja hadiah teh langsung aya naon iku di luhur ya raja kuntilanak ya itu kasurupan nyana atuh karasa jadi itu supaya hayang karasa kitu eta lah nu hese perjalanan kitu nan wes malah urang isin ka Allah embung ngadoa nanti sekali-sekali lamun keur ka ponto lah minta bae Gusti misalnya aya acara kemudian hujan berbagai ieu teh antara penta atawa ulah teh kan urang mikir heula pikir ka Allah isin teh ya isin teh ieu teh manfaat apa henteu sekali-sekali ieu bandek nganasehatan jelema ieu Gusti menta bae ya supaya hujan teh eureun hasa kedeuk eta doana mah eta teh Robbing firli wali walidayya warham wa kama rabbayani shaghira set hujan eureun tuh pas mana juri ngomong emang kumaha gitu bisa kuas gitu nu keur di dongengkeun teh Syekh Nawawi di Mekah teh agapan harita teh naon garang panas kiai ti Mesir kiai di mana menta hujan eueuh diijabah aya dongengna Syekh Nawawi cenah Nawawi Tanara Ban Al-Bantani panggil teu berupa kiai nyana kulantaran didesak nita dititah ku raja akhirnya jana ngadoa doana eta Rabbing firli wali walidayya warham kama rabbayani shaghira hujan ngecek bae hujan sapoe hujan dua poe hujan tilu poe hujan Syekh Nawawi dah kabur woi cak urang Arab ieu hujan teu eureun ibaya ieu mun kos kieu bae coba kiai ti Mesir kiai ti Turki kiai ti berbagai kiai ngadoa tetep bae hujan teu eureun tiba kudu Nawawi deui bae
teangan saya Nawawi aya di Sib Amir, tepatnya kan di Sib Amir nya. Sib Amir tah urang lamun ke Mekah ka ieu Maulid Nabi teh kitu ngaranna Sib Amir eta tah tempat saya Nawawi di dinya. Nah lamun ka belah dieu tah sep ngaranna Sib Ali. Lamun ka belah ditu ngaranna ieu ka kitu ngaranna ngenan kitu ngaranna Jihad Sud Ustaz. Lamun kali itu kok kaler ieu ngaranna itu mispalah hiji, mispalah dua, mispalah khusus bakut mah. Lamun ka belah dieu karena tah eta Jarwal. Lamun kali itu sot itu Aziziyah. Eta nu kuari juara rauh jasa eta di mana? Eta mah di tungtung dunia. Jauh kuari mah. Nah, saya Nawawi dipanggil aya keur ngaringkuk be. Rarasannya aing dipanggil dia. Bener bae. Nawawi, mohon maaf supaya ieu hujan eureun deui coba doa deui. Nah doa deui. Rabbighfir warham wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira rabbighfir li wali walidayya warhamma kama aswarat eureun. Cak urang Arab eta kene doana heuh. Eta kene. Ti hese naon hubunganana doa eta jeung hujan coba ge hayu. Dia tambah rabbighfir jauh jasa. Nah wali mah kos kitu. Tapi aya rahasia-rahasiana nu kukula pernah didongengkeun teh harita aya anu dibere doa aju katinggalin teh eta sarua bae Syekh Nawawi teh wali geus lamun dibere ku wali mah ulah sok nawar-nawar ulah tah eta wirid ku cenah hayang ka awewe tah baca eta baca padahal hubunganna jadi daekeun aju urang mang-mang ieu mah jauh hubungan kana mahbubah mal manjur ulah asal dibere ku wali ya beres ya nah ini kan murid torikoh teh nu hese ge nyana yakin tuh bahwa urang teh guru nyana eta nu hese ge jadi sakadar kaduluna bagus-bagus bae mah lain kitu pan guru torikoh mah nu teh dek merena hese nyana yakin teu si ka aing bahwa aing mursyid mun cara guru torikoh teh mun cara teh mah lamun nyana encan yakin moal dibere moal aya sadunya nu mere moal aya guru torikoh kitu mun geus yakin kara mata kayak anu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tadi bere-bere. Zikir biasa mah tuh biasa bae ngan bertorikohna satungtung can yakin moal. Sebab naon? Engke nanyana cang caya kumaha lamun kadeuleu keur teu salat misalna, kadeuleu keur kadeuleu aurat, kadeuleu keur kan macam-macam. Ieu mah lain mursyid mal beres. Misalna kan guru torikoh mah aya fana dan lain sebagainya. Tuh, kos aya 2 jelema panjang bae. Tungtung nama ayah hiji jelema sia lamun hayang jelema kudu neangan mutiara lamun geus kapanggih ku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema 2 jelema penafsiranana beda nu ieu mah nu pertama penafsiranna mutiara asli batu nu ieu mah mutiara makrifat beda jalan nu ieu mah tuh terus bae neangan ka laut neangan mutiara beda jalan nu ieu mah terus bae ka pesantren majelis taklim laporan 2 nana nu ieu mawa mutiara asli nu ieu mah mawa makrifat kakarak padahal guru da eta keneh beda keyakinan beda datang tuh nu ieu mah yakinna bahwa nyana teh lantaran tatarina ge hayang dunia tafsiran nyana teangan mutiara beneran nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara marifat jelema eta keneh mursyidna berbagai keyakinan murid nu datang beda engke bakal mantak di akhirat aya mursyid guru mursyid muridna nu ieu ka neraka nu ieu ka surga mursyidna nyana keneh la ilaha illallah bareng tapi nu ieu ka surga nu ieu ka neraka protes nu ka neraka masa sih guru kula eta keneh dikira eta keneh tapi kok ieu kula mah ka neraka kakarak diproses panjang da dongeng engke insyaallah mun ka umuran ku eta ieu mah wa umli lahum inna kaidi matin wa umli jeung bukula diserentekeun dingkekeun diakhirkeun henteu disiksa di dunia dibohong brei ku dunia sebagai sidraj horengan endek dicilakakeun alas cak Gusti Allah aing ngomong sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun bakal ditarik satik-satik eta adalah merupakan ucapan Allah rencana Allah sanas tadrijum satik-satik kuring bakal digeslekeun inna kaidi matin sajanjana rencana aing
panjang upaya aing kahayang aing dek di istidraj batin kuat sa nu bisa ngalawan aing moal bisa sia Yahudi nu matak ngalawan kaum muslimin mukminin emang ku aing dek digesleukeun ka neraka di istidraj indah kaidi batin. Nasrani nu matak kekeu bae ngalawan kaum mukminin emang nyana ku aing teh dek dikanerakakeun indah kaidi matin. Rencana aing kuat nyana dikanerakakeun datang ke perang jeung mukminin. Kitu kene kiai-kiai anu ku aing dek dicilakakeun. Quran aya di nyana, hadis aya di nyana, tapi ku aing dek dicilakakeun. Inna kaidi matin di istidraj ku aing. Malu saku kumaha nyana? Inna kaidi matin. Rencana aing panjang upaya aing kuat sah bisa ngalawan. Kunaon anu maksud kitu nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa jadi kiai, nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa mulia, nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa agung, nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa jadi raja, ieulah hijab. Cilaka nyana. Mata hayang diundang ku bupati, ku wali kota, ku gubernur. Kos kitu mah cilaka. Kumaha tah lamun urang teh hayang aja diundang, masalah. Aja cara dibere duit bermasalah. Eta kos kitu. Mantap ulama embung dipanggil ge bisa dibere duit. Kumaha cara lamun teh dibere duit, masalah teh dibere duit mah. Aja kumaha teh lamun dibere leutik bermasalah. Ulah dunia mah dunia hina urusan ku urang nu jujur ju adil tasarufkeun jeung agama ulah sok dicampur adukeun besi di istidraj ku Gusti Allah inna kaidi mati wallahu a'lam.